Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang di pamirsa sareng simkuring di channel Politikus Cilik anu dina danget ayeuna simkuring baris medar hiji dongeng dina bahasa Sunda anu judulna Budak Buncir. Pamirsa, dongeng ieu diropea tina dongeng Sasakala Rawa Bening. Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen sinareng dihurungkeun tanda loncengna. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang ngawitan dongeng dina bahasa Sunda anu judulna Budak Buncir. Kacaritakeun zaman baheula di hiji pakampungan, imahna loba, jelemana oge geugek deui. Ari pacapakan sapopoe umumna kana ngolah tatanen. Jelemana masih keneh percaya kana sabangsaning lelembutan jeung karuhun. Masih keneh ngagem kepercayaan buhun. Unggal taun jelema di eta lembur sok ngayakeun sedekah bumi. Maksudna minangka rasa syukur yen manehna geus dibere kasalametan. Lamun teu ngayakeun sedekah bumi, cenah sok aya matakna keur urang lembur, sok aya bae mamalakna keur sarerea. Saperti caah atawa datang rupa-rupa kasakit. Kacaritakeun dina waktu sedekah bumi, sakumaha kabiasaan urang dinya, sakur lelaki anu jagjag indit kaleuweung moro satu gede ngarah dagingna. Da sangeum mah moal kakurangan. Lantaran tahun eta panenna mucekil. Eta daging rupa-rupa sasatoan teh dijieun kadaharan keur sedekah bumi teh. Bring atuh kabeh lalaki indit kaleuweung mawa rupa-rupa pakarang keur moro. Aya anu mawa tumak jeung kuli, aya anu mawa gobang panjang, aya anu ngan saukur mawa awi sateuk-teuk. Ari congona diseuketan saperti bambu runcing. Geus puguh ari bedog mah, kabeh oge mawa disoren dina cangkengna. Ti subuh nepi ka tengah poe maranehna aya di leuweung, henteu manggihan sato hiji-hiji acan, henteu banteng henteu uncal, henteu manggih mencek-mencek acan. Padahal biasana mah di dinya teh kabilang loba sasatoanana. Malah banteng oge ting darangong. Bari kacida heraneunana maranehna ngaringuhan handapeun kiara lantaran geus ngarasa capek jeung panas. Aya anu nyerande kana canir, aya oge anu dariuk kana akar. Sawareh deui gogoleran dina jukut, malah aya nu nepi ka nundutan sagala bawaning kulungse jeung hareudang. Aya salasa urang nu hayang ngeupah. Da baheula mah biasa lalaki nyeupah teh. Paek meulah jambe ku bedog dina akar. Jambena beulah ngajadi dua, ari bedogna teh keuna kana akar. Ari cer bae tina akar teh bijil getih. Lain getah anu bijil tina akar teh, tapi ieu mah getih. Tur rupana oge beureum. Ari kumanehna disidik-sidik horeng akar teh bet sisitan. Sarta tegung silila nguliat lalaunan. Ari diliuk kabeh luhur si horeng orai sanca gede pisan. Aya meureun sagede catang kalapa mah, sungutna calangap, huntuna rangeteng, letahna anu nyagak lel-lelan. Gancang bae atuh jelema teh pahibut, aya anu ngadek, aya anu numbak, aya anu ngagebugan ku paneungeul, atuh henteu kungsi lila oge orai teh geus gajolor dina taneuh. Dagingna pada ngarecah ku sarerea, tuluy dibarawa balik ka imahna. Baralikan bari saruka bunga. Ari daratang ka lemburna, jelema-jelema teh pakpikpek ngolah daging orai teh. Sawareh diangeun, sawareh ditumpeng, sawareh deui dipanggang di tiiran. Maksudna keur sedekah bumi teh. Keun bae ku daging orai ge cenah dasarua daging-daging keneh.
Acaritakeun orai sanca anu tadi teh si horeng lain orai sanca samanea, tapi orai sanca anu keur tapa. Barang jasad geus paeh, sukmana salin jinis jadi budak buncir. Tapi saurang oge aya nyahoeun, eta budak buncir teh awakna hideung, beuteungna bureuteu kawas nu cacingeun. Sup budak buncir teh ka jero lembur, tuluy ngadatangan ka jelema-jelema anu harita keur popolah daging orai. Budak buncir menta dahar, tapi saurang oge eueuh nu mere. Lantaran urang dinya mah mardit, tara daek tutulung kanu keur butuh, tara daek tatalang kanu keur susah. Dina banget perih beuteung, eta budak buncir leumpangna jajari jegan, tapi we kahiji imah anu nenggang. Ari anu boga imah teh nini-nini. Nenjo kayaan budak buncir kitu, nini-nini teh karunyangeun pisan. Tuluy bae budak buncir teh dibere dahar. Dahar saaya-aya bae kawantu nini-nini teh lain jalma aya. Sanggeus rese daharna, budak buncir teh hayang mulang tarima. Pok bae ngomong ka ini teh. Nini, ingetkeun omongan kuringnya. Lamun engke aya bancang pakewu, Nini kudu buru-buru mawa pangarih. Tidinya indit ka saung lisung, sangka Nini bisa salamet. Tidinya budak buncir teh indit, balik deui ka lembur anu rek sedekah bumi. Manehna nyampeurkeun ka barudak anu keur arulin bari ngambeng kadaharan. Rupa-rupa kadaharan tina daging orai teh aya nu ngambeng pangangna, aya nu ngambeng gorengna, atawa paisna, aya oge anu ngambeng cobekna. Pok budak buncir teh ngomong, Kadarieu barudak, kalenjokeun uing. Uing rek nancepkeun nyere dina taneuh. Uing hayang nyaho saha anu bedas, nyaeta anu bisa nyabut ieu nyere. Budak buncir ngomong kituna teh bari terus nancepkeun nyere dina taneuh. Barudak anu keur arulin seleserian, sabab maranehna nyaraho yen nyabut nyere teh pagawean enteng, henteu kudu make tanaga gede. Salah saurang budak ngomong kieu, Ku uing eta nyere mah dicabut, ngan lamun eta nyere geus kacabut, maneh rek dicabok uing. Ngadenge omongan kitu, budak buncir nembal semunang tang. Pek, tah lamun nyere kacabut, uing cabokan ku sarerea. Ngan lamun teu kacabut, kadaharan anu maraneh kudu dibikeun kabeh ka uing. Ngadenge omongan budak buncir kitu, barudak teh kabeh oge saleuseurian. Aya hiji budak anu pepeuleukkeuk, awakna oge panggedena di antara nu sejen. Manehna ngajago pisan, nyabut nyere ku leungeun kenca. Tapi nyere henteu kacabut, nepi ka dugang-duging, luut leot kesang, malah nepi ka prat peprot hitut sagala. Nyere teh henteu onget-onget acan. Akhirna eta budak teh nyerah, gancang eureun nyabut nyerena, bari balaham belehem semu era. Dagingna dipenta ku budak buncir, henteu bisa ngorepkeun. Pek tah, bisi aya anu rek nyabut deui. Bila kadar oge nyere, piraku hese. Perjanjianana mah saperti tadi we. Ceuk budak buncir ka barudak sejenna. Budak anu sejen baganti nyoba-nyoba nyabut nyere, tapi kabeh oge taya nu bisaeun, malah henteu onget-onget acan. Barudak teh kadaruhungeun jaba ngarasa era ku budak buncir lantaran tadi geus nyacampah. Jaba kadaharana lapur deui, kabeh dipenta ku budak buncir. Budak buncir kacida bungahna, henteu kungsi aya nu nyabok, malah meunang pirang-pirang kadaharan. Tangka ranggem kenca katuhu. Ras budak buncir teh inget ka nini anu tadi mere dahar ka manehna. Kadaharan teh dibikeun sawareh ka nini. Sawareh deui didahar ku sorangan. Bari diuk andekak hareupeun nyere teh.
Sedengkeun barudak anu tadi baralik ka imahna masing-masing. Aya anu nyarita ka kolotna, aya oge anu nyarita ka lanceukna, aya anu nyarita ka tatanggana, nyaritakeun kaanehan nyere anu ditancepkeun ku budak buncir. Sanajan ngan saukur nyere biasa, tapi hese pisan dicabutna. Malah henteu bisa onget-onget acan. Beja pa beja-beja, beja dibejakeun deui antukna sapeungeusi lembur nyaho kabeh. Ngarasa panasaran. Bring bae atuh nyamperkeun budak buncir. Teu sirikna kabeh pangeussi lembur tamplok. Geus puguh lalaki anu jag-jag waringkas mah salian ti panasaran teh bari aya karep sejen nyaeta hayang ngawarah budak buncir anu geus ngarebut kadaharanna barudak. Datang ke tempat anu dijugjug, kasampak budak buncir keur diuk. Nyarande kana tangkal kalapa, bari ngusapan beteungna anu bucitreuk. Diukna nya hareupan nyere anu aheng tea. Budak buncir henteu kaget henteu reuas kadatangan jalma anu sakitu lobana teh, lantaran geus disangka samemehna. Teu lila torojol lalaki tengah tuwuh anu dianggap kokolot eta lembur. Pok eta kokolot teh ngomong, budak buncir, mana nyere anu majar cek barudak aneh teh? Tah, eta aya di hareupeun maneh. Cek budak buncir bari anger diuk, ngomongna siga ka sasama bae. Mireungeuh paripolah budak buncir kitu, kokolot lembur rada nyeuneu oge, beungeutna tangka euceuy lantaran ambek. Ieu ku aing nyere terek dicabut, cenah. Hek bae ari maneh bisa mah. Lamun ieu nyere kacabut, sia dicabok ku aing. Hek bae ari bisa kacabut mah. Dicabok sarerea ku jelema salembur. Hek bae uing mah henteu sieun. Budak buncir ngomongna anger teugeg. Pok budak buncir ngomong deui, Ngan lamun henteu bisa kacabut, kabeh daging kadaharan sajena anu aya di maneh kudu dibikeun ka uing. Ngarasa ditangtang jeung dihina basa, kokolot lembur buru-buru nyambut nyere. Tangka dugang duging jeung boborot kesang. Boro-boro kacabut, henteu onget-onget acan. Akhirna mah kokolot lembur teh boboleh. Kabeh anu narenjokeun ngarasa panasaran. Pang-pang nama lalaki anu jag-jag waringkas. Saurang-saurang maju rek nyambut nyere. Hasilna sarua jeung nu geus-geus anu bisaeun nyambut nyere. Malah loba anu kawiwirangan, aya anu nepi ka dat ditut-hitut sagala, aya anu nepi ka wer-weran kiih, teu saeutik anu ngajengkang beak tanaga. Kabeh sapeungeusi lembur ting haruleng, kumaha carana nyambut eta nyere. Sabab lamun eueuh nu bisa nyabut, kabeh bakal karugian. Daging jeung sakabeh kadaharan anu diajangkeun keur sedekah bumi teh kudu dipasrahkeun ka budak buncir. Atuh meureun moal jadi sedekah bumi teh. Keur ting haruleng kitu, torojol aya jajaka jangkung badag. Kawentar tukang gelut, tukang jogol. Tong boroning jogol jeung jelema, dalah jogol jeung banteng oge can kabejakeun kungsi kawiwirangan. Dagal digil jeung bedegul, pepeuteuyana oge babrehilan, bitisna deui babalingbingan. Nenjo jajaka anu anyar datang, kabeh sapeungeusi lembur teh surak. Surak bakal ting ke bunga. Pangarasana bakal aya anu bisa ngajait tina karugian jeung kawiwirang. Piraku cenah jelema salembur bisa kadeseh ku budak buncir hiji. Eta jajaka anu anyar datang teh anu keur meujeunna buta tulang buta daging terus singkil bari rada gumasep. Boga rasa pangbedasna, pangrongkahna. Pek nyambut nyere hareupeun budak buncir. Sakali
2 kali nepi ka puluhan kalina nyere teh angger teu bisa kacabut. Tungtungna waleh bae teu sanggup, tanagana geus meh beak. Kabeh jelema ting harulang deui, tuluy ting harewos jeung pada babaturanana. Neangan akal satekah pola, sangkan teu kudu endunan janji. Wantuning kabeh pangeusi lembur teh jelema koret jeung kawentar tukang licik. Maranehna embung karoncodan daging jeung sakabeh kadaharanana kapi milik ku batur nyaeta ku budak buncir. Pok we kokolot lembur teh ngomong, ayeuna mah kieu bae sararea kudu sapuk jeung uing. Eta nyere anu ditancepkeun ku budak buncir. Jadi kudu dicabut deui ku budak buncir. Lamun eta henteu kacabut, urang sararea henteu kudu masrahkeun daging jeung kadaharan ka budak buncir. Kabeh pangeusi lembur sapuk kana omongan kokolot lembur. Ngadenge caritaan kokolot lembur kitu, budak buncir ngahulang sajongjonan. Kumanehna kahartieun eta teh siasat. Sanajan eta nyere kacabut oge kumanehna, urang lembur cantang tu nohonan jangjina. Sarta lamun geus bisa kacabut, tangtu bakal aya pamentaan anu sejen. Bisa jadi pamenta anu pamohalan pisan. Sanggeus mikir kitu, budak buncir ngomong pokna, Heug, ieu nyere ku uing rek dicabut. Uing nyaho maraneh kabeh bakal jalir janji. Lantaran boga sifat hawak jeung licik. Ngan lamun ieu nyere geus kacabut, maraneh kabeh bakal musnah minangka hukuman keur jelema-jelema anu hawak jeung sok ngalicikan batur. Ngan saurang di lembur ieu nu bakal salamet. Barang eta nyere dicabut ku budak buncir, cer bae cai mancer tina urutna. Beuki lila beuki ngagedean sarta tuluy leb-leban minuhan lembur. Barang ngadenge anu tinggorowok nini-nini mawa pangarih ti dapur terus lumpat ka saung lisung. Manehna tumpak lisung dina cai ngaboseh ku pangarih. Salamet henteu kakelem cai. Saurang oge teh nyaho geus sabar halilana eta kajadian teh. Tangtuna oge mangratus-ratus taun. Eta situ teh lila-lila jadi deet anu disebut ranca atawa rawa. Kulantaran caina kacida herangna anu ku urang Batawi mah disebut bening. Nya katelah bae ngaranna rawa bening. Kiwari mah rawa bening teh geus jadi deui lembur anu kacida gegekna. Malah geus jadi dayeuh anu kawilang rame. Imahna oge geus lain imah panggung deui. Teu saeutik gedong-gedong anu jarangkung. Sanajan kitu meh unggal taun sok jadi situ lantaran kakeueum ku cai cacaahan ti girang. Komo lamun usum ngijih anu pohara mah. Pamiarsa mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkung nasing kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.